Sampurasun bara salam dunya kenyataan hirup ayeuna dina rek ngingareupan lebaran. Aya anu suka bunga ngingareupan lebaran karena geus boga persiapan, boga baju anyar, dahareun loba karena masih kena boga pakasaban jeung di syukuri dina setiap kali penghasilan dina pakasaban gede leutik. Aya anu sedih, aya anu bingung ngingareupan lebaran. Tapi ingat dina kasedih dina kabingung eta omat dina waktu lebaran mah kudu suka bunga. Karena lain eta nu jadi tujuan digemlengna urang dina kawah candra dibuka puasa dina sajar sabulan teh. Urang kudu bunga. Ya, omat kudu bunga sakali deui. Jadi tujuan urang selaku umat muslim kaluar dina lebaran kudu jadi jelema anyar, kudu jadi jelema suci dalam arti urang geus mersihkeun rereget hate ya, baik dina kadunyaan, baik dina emosional na kejiwaan sirik pidik jail kaniaya iren panasren panasan teh eta kudu leugit diganti ku rasa kanyaah kaheman tutulung kanu butuh tatalang kanu susah ka keluarga anu teu boga merhatikeun tah kitunya papadati abah angin mah ya mudah-mudahan manfaat kanggo kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.